teman-teman kuring mau upami ngarit seksrek tara lepas tangan maksudnya tara di kieu tah. Tara kieu diantepkeun tapi sama di Jepang wargi na tah nyepeng heula sakieu tuh. Di upami ngarit seksrek mah kada dihanca. Tuh. Supaya naon? Supaya jukut nate rapi hasilna nate. Ah nu kieu mah piceun palakai mah. Tah. Ieu aritna galasarkeun tong adek teuing kana taneuh. Tuh. Tuh. Gitu argi. Ieu na rata. Jukutna rapi tuh kumaha menang ngeupeuh. Kita sigah menang nyeksrek. Kita tuh gampang sebenarnya mah. Nah, aritna diseksrek wae cenah. Kan ameh tere, tuh sakali ngarit sok ieu. Pokona mah. Tuh. Tah, gitu artinya jantan upami hoyong ngarit. Seksrek hoyong meres mah jukutna seperti kieu. Jadi hanca. Hancana kedah lempeng gitu. Hatur nuhun teu keng hilap. Semangat sing sarehat.